Sampurasun nun bagea sewesiwi pajajaran simpuring ngepangan di akhir zaman. Amit ngahudang carita tina lacak nu balatak, tina sora samar-samar awehan ancal-ancalan, pasiksak ditungtung letah pasolengkrah dina iga, orang anyam ayakankeun pangayakan tutulisan, tamperkeuneun dina angen adonan keur papantunan, diwadahan dina rajah waruga Pakuan, ahung guru liman putih lalakina nu ngemi cahya buana diparebu larang tapa, anu nyusup Cihaliwung dina lemah nu kadampat, dina lemah nu kadampit, kadampat ku Cirohana, kadampit ku Cirohani, Cihaliwung nunjang ngidul, Cisadane nunjang ngaler, Tarban Cipakancilan nunjang Kasareng Pakunjang, nonggong Kasareng Gonggowong, Kamuara Ontong Jawa, mihulu na ujung guruh para bukit Ligarwangi, Mandala Suradipati, Pakuan Pakudiranca, ari ngembang kasangiang panglungkukan, Pakuan sangkana wayah kusang susuk tunggal, micaruk boeh sapanggul, mitaraju boeh larang, nyerebung ngukup kamanggung kasang rumuhun, kaguru putra hiang bayu, kahandap kasang nugraha, kabatara nagaraja, kabatara dedeg jaya, pakeun kapadi kapada, menyet kumbang dihareupeun, hareupeun Batara Guru, suwila mun kapadawi, suwila mun kapadawa, daawaking numadawi, numatak madi madawa, istan tan ana bayane. Tak kitu tibang Cep Hendriana, sewe pajajaran muga tong kasamaran kanggo urang Sunda sadaya. Salam akhir zaman, sakedap deui Imam Mahdi Ratu Adil Satria Sunda baris sumping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun.